Hei, dulu yuk bersihkan taman sekolahna. Ami teu kata pot jorok bu kamu. Lamun orang beberti ti ayeuna mah kege taman katingali bersih jeung rapi. Singernya eta terampil atau mahir jeung jago dina gaul sareng wani dina ngalaksanakeun kehidupan. Aduh, Coba Wan, cuma orang dari wayu tiap minggu ini awak jadi jujur. nggak tahu, gas we. Ami karena semangat, karena belajar gitu semangat. Cager nyata sehat lahir batin, jasmani jeung rohani, serta sehat dina gawe jeung batur atau kesenangan sosial. Karisa, tugas matematika iya hese pisan nih. Lanjut biasa tengah jelaskeun naon? Dia Pak bilang jelaskan. Pinternya eta bisa ngungkulan masalah jeung artikan hirup, esto boga gawe nu luhur sarta berprestasi. Ini aja Anissa menggunakan asik hiasanes jeung nuhun katunuhun Anissa. Benernya eta beriman, jujur, adil, eces, serta lempeng visi jeung misi kahirupan anak. Hilap buku abi tinggalin. Dinda ibu ku ambil. Muhun hatur nuhun Anissa anjeun bager pisan sok nulungan sasama. Bager nyaeta bermoral, Hade-hate, taat kana hukum agama, hukum nurani, hukum positif, jeung hukum adat.